Bos. Aduh, aja. Ini parah nih. Nyanyi Jang. Come on, kita nyanyi, let's go. Ya, ya. Yes, terdampar. Oke. Kita tembang bersama Jang Iing. Montong bola di nyawa itu kan dia. Sok. Lagu Ingat Ke Mantan bisa? Bisa. Dukung mati. Sama tadi. I. Ku berita lagu mantan. Isu dasare lulu kene. Isu kene setiap cerita cinta. Kuringin di dapur mawa gelas minum kopi dek diuk dina kursi ngamparkeun kudu jeung kopi pas kuring ngareut kopi Ya, nyanyi aing teh Jang Iing nyanyi terus nyanyi ya. ka mana tara para duku Jang Iing Heula. ih Mereka jadi kayak wah, nu hiji rempak, nu hiji sengkleh datang di aing lagi hiji datang hiji. oh, yok halusnya. Oh, halus kana si Iding daripada si Ama. Iding kalian bisa nyanyi ai, si Ama ngomong ke aing teh nyamuk. Oh, ini sok resep itu gitu teh, yok. Resep pisana nya nonjok ka sila. Ya, aya nama kieu wae aing mah ya. Aing teh bagian lebaran san kabeli baju lebaran budak. Aing nginjem duit, koyahna si Ama penting kamari usaha wae ke proyek. Hah? Nginjem duit aing yang beli baju lebaran ke aing lamun geus buka duit ku aing dibayar sia. Kayak uang tumpuh nya. Dah, bukan aya. Tungguan. Nah kadengin si goblok sih dia deh. Aya benerna oge sih kehead alhamdulillah kena mau dicarekan ku aing rek mere nginjem ka aing. Yo, yok. Sia mangi. Si goblok tuh kan aing kadengin aing ek nginjem duit cek aing teh jeung lebaran yang beli baju nah ka mere obe. Oh, bukan angke, yok. Rek nyocok banget sia. Umat resep urang oge gitu mah. Aing resep mah saruan. Oh, syukur urang ge. Nyocok banget sia ku aing tuh digusur kana logakeun. Siapa itu kudu kabeh, yok emang bisa sorangan. Tah, yok emang teh kalau gimana. Siap, tunggu aing mah tak ieu Taman, siapa darah lagi? aing naik ka luhur melambung terus ke atas kan. Udah, emang kudu kitu yok. Kudu sagala bisa turuk mah. Lama eta aya kekurangan hijina yok. Budeg anjing sia mah goblok. Sia naon? Masih ada bae. Kamana sih? Uring teh lila-lila teh ngajak useup teh katanya. Pak, ya atuh, saya kusuk. Hayu kudu meuli lagi harap urang tah useup kawin da pegat ke kamari ya lah. Jadi mulai gue siap. Dilaksan ya mah. Wah, malah ya balik kayak si eta mah ulah diajak. Uang gawean heula. Bisa pulang. Aing bismillah tengah gawean si budeg. Udah bisa naik. Wang alungkeun ka balong rek. Hayu lah. Kamu udah tuh dah. Tanya ke mana ngomong ke itu. Aing bismillah tengah gawean si budeg. Tasya turun ke situ. Turun lagi di situ. Handap jalan. Udah kamu aja. Handap jalan mah kecil tuh. Terus, tunap ka ditu ka jalan. Tunap. Adik. Tunggu. Kicing jang, keur kawean si budak. Tidak bang buru kita. Tidak bisa akan cokot mantan buru. Siapa?
ya. Nang dirasa maroyok siya teh nang kain ya. Anjing. Enggak lain sia. Nang dirasa siya teh. Siya duit ay semua. Mana yang duit? Sia manyu nang dirasa. Eta duit urang. Gawe aya duit goblok. Lu bangun siap. Mana Penting pasal awalnya di. Ya burik siya teh sakola kena bu. Awas ya maroyok. Aing dam ka maneh tunggu pembahasan si pitung anjing tah. Pokeun ku aing maroyok sia. Leuwih ku aing masih maroyok. Hayang duit siap dan gawe her. Geus teuing maroyok aing kudu musup. Teu oge tersep aing musup mah. Jor wae aing mah. Tersep aing musup oge aing mah. Posek menang wae sia teh maroyok. Kahulang-hulang di walungan. Posek menang wae kasu gelo sia teh. Goblok sia teh anjing. Sia anu goblok malain aing bunyuk. Oh nya. Goblok. Si goblok langsung dirasa. Telekeun maroyok ku aing. Tunggu pembalasanku. Bah sia anjing. Si budak mau ngamuk. Oh beneran. Bisa makin tuh udah dedenya. Gimana aku beri teh? Berapa banyak yang berkian? Lu panasnya ngerasa sih. Tangan gue udah dah. Di belum sampah. Kata orang lain. Mantul. Beneran si maroyok. Tempung maroyok pembahasan wa. Budak ya. Boon atuh aing. Kalau sapi nggak tunjuk lah, nyerang-nyerang atas sekarang benar. Kami cari ayo. Menak, beri teh. Kalau makanya. Saya bisa kan. Yang mana kita? Wah, ini. No.